17 Nabi ngempelkeun kulawargina. Hiji Kanjeng Nabi ngempelkeun kulawargina dina waktos lungsur dawuhan Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Nu hartosna anjeun kudu mere beja pikasieun ka kulawarga anjeun anu dareukeut. Ta saentosna lungsur ayat wa anzir ashiratakal aqrabin anu hartosna wa andir jeung kudu mere beja pikasieun anjeun Muhammad asyirataka ka kulawarga anjeun al aqrabina anu dareukeut. Maka Kanjeng Nabi saatos lungsur ayat ieu teh ngumpulkeun kulawargina. Dua, Nabi ngadugikeun yen anjeunna dijadikeun utusan ku Allah anu tugasna nyingsieunan jalma-jalma tina siksaan poe kiamah anu dina eta poe teu manpaat harta jeung anak. Dikumpulkeun kulawargana Nabi teh ku Kanjeng Nabi teh nya. Ta saatos karumpul maka Nabi ngawartoskeun ka kulawargi nu tos karumpul bahwa anjeunna Nabi teh adalah diangkat sebagai utusan Allah anu tugasna memberi kabar pikasieun ka jalma-jalma anu teu ariman bahwa aya siksaan anu kacida pedih pikeun jalma-jalma anu naon teu iman engke dina poe kiamah teh. Anu mana poe kiamah mah adalah poe teu manpaat harta jeung anak. Janten moal aya manpaatna harta jeung anak urang engke dina poe kiamah mah. Tilu, Kanjeng Nabi dakwah ka kaum-kaum kalawan sae. Kitu deui kaum-kaum nyarios ku cariosan anu leuleuy. Kajaba Abu Lahab anu kacida ngamusuhan ka Kanjeng Nabi. Tah Nabi oge dakwah teh bukan hanya ka kulawargina tapi oge ka kaum-kaumna. Bari Nabi teh dakwah ngajak asup Islam ka kaum-kaumna teh ku cara anu sae, henteu kasar, henteu sagala disebut kata-kata anu kasar henteu. Tapi ku jalan anu sae Nabi teh dakwahna teh. Kumaha kaum-kaumna ketika diajak asup Islam ku Nabi? Sami kaum-kaumna ogen ngajawab ku cariosan anu leuleuy anu sae kecuali Abu Lahab cenah. Abu Lahab mah kacida ngamusuhna ka Kanjeng Nabi teh. Batur mah laleuleuy nemalan Kanjeng Nabi teh. Abu Lahab mah kasar kacida ngamusuhna. Abu Lahab mah nolak pisan manehna mardih sangka Nabi eureun tina dakwahna. Tapi Abu Thalib sasawuran, demi Allah kami rek ngadukung Muhammad jeung rek nyegah ka anjeun. Ta Abu Lahab mah kacida pisan ngamusuh ka Nabi, nolak ka Nabi supaya Nabi teh eureun total ulah ngajak-ngajak asup Islam ka kabatur ulah cek Abu Lahab teh. Tapi paman Kangjeng Nabi anu namina Abu Thalib keukeuh ngabela Nabi. Kuring mah tetep rek ngadukung Muhammad cenah. Sing saha wae anu ngahalangan kana dakwah Muhammad rek dicegah ku kuring cek saha? Cek Abu Thalib. Kitu perbedaan Abu Lahab jeung Abu Thalib teh.